Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha baraya damang. Pamugi urang sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pendak deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda. Dina lawungan ayeuna Bapa baris ngadugikeun pembahasan ngeunaan penilaian harian basa Sunda, nyaeta materi ngeunaan sajak. Penilaian harian anu parantos dilaksanakeun minggu kamari sataacan puasa kabagi jadi 3. 3 nyaeta nu kahiji aya pilihan ganda, nu kadua aya tarucing cakra, sareng nu pamungkas aya urayan. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan pilihan ganda. Soal nomor kahiji didinya ngadugikeun Wanda Basa karangan anu rakitanana biasana mah Pinuh ku Wirahma, kauger ku wanguna jeung ku diksina. Tah aya kecap kauger ku wangun jeung diksina. Lain dina ungkara kalimah cara dina basa sapopoe disebut. Tah di dieu saleureusna dijentrekeun yen ditaros perkawis sajak kaasup kana wangun naon gitu. Jadi pilihanna aya puisi, prosa, drama, sareng teater. Saleureusna hidup kantun ngaeliminasi, nu kahiji nyaeta ngaeliminasi teater, drama. Duanana eta tos pasti salah. Kunaon kumargi nyata acan di pasihan materina ngeunaan drama sareng teater. Eta kantun aya A sareng B, puisi sareng prosa. Kumargi ieu ngabahas ngeunaan sajak, tangtosna ieu bakal anu jawaban leresna nyaeta ngeunaan puisi. Jadi jawaban anu pang benerna nyaeta A, puisi. Ayeuna urang lebet ka soal nomor 2. Patarosanana nyaeta dihandap ieu anu teu kaasup unsur fisik sajak nyaeta. Sakumaha anu tos kauninga kurang sadayana, unsur sajak eta kabagi jadi 2, aya unsur intrinsik sareng unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik kabagi deui jadi 2, aya unsur intrinsik bagian fisik sareng bagian batin. Anu ditarosna naon? Teu kaasup kana fisik. Artina dina jawabanana anu 4 ieu 3 diantarana nyaeta unsur fisik. Nah, berarti anu kudu dijawab ku urang nyaeta unsur batina. Kumargi di dieu unsur anu teu kaasup unsur fisik. Ditingali cobi. Aya gaya basa, irama sareng tipografi oge aya maksud. Pami batin teu katingali, pami fisik pasti katingali. Nah, ieu kedah kantun dieliminasi deui sapertos soal nomor 1 anu aya rerencanganna, berarti eta asupna kana unsur fisik. Tangtosna di dieu aya tipografi sareng irama oge aya gaya basa. Ieu saleureusna kaasup kana unsur fisik. Hartina anu jawaban pangbenerna kanggo soal nomor 2 nyaeta maksud atawa amanah. Amanah ieu sanes teu katingali tapi teu timbul. Hartina hidup kedah macah heula kana sajakna atawa ngupikeun heula kana sajakna nembe tiasa nyindekeun naon amanah anu aya dina sajak eta. Artina jadi nomor 2 jawaban pangbenerna nyaeta maksud D atawa amanah. Kurang lajengkeun deui kana soal nomor 3. Patarosanana nyaeta waas, bunga, sumanget, ambek, cecep, kuciwa, aral. Kana hiji kaayaan ieu hal mangrupa bagian tina unsur sajak bagian naon. Itu dijelaskeun di pasihan contoh anu tadi dibacakeun teh waas, bunga, sumanget asupna kana naon. Pami di dieu masih kena lepat, artina hidup masih teu acan paham kana patarosanana. Jadi aya pikiran, gaya, rasa, sareng maksud. Leres jawaban anu pangladesna nyaeta rasa. Kumargi naon? Didugikeun tadi aya waas teh kumanya
nineng gitu karena kejadian-kejadian anu tos kealaman kurang. Bunga teh bahagia, semangat ambek teh lagi marah gitu. Nah ieu hal kaasup karena rasa janten kami ngawaler pikiran gaya sareng maksud eta masih keneh lepat. Jadi anu pangdarsah jawabanna C. Lajeng ka soal nomor 4 di dieu tos asup kana judul. Nah, judul sajak Jante Arkidam dikarang kusaha ieu mah kedah hafal atau kedah uningannya hartina hidup kedah maca naon wae pangarang sajak sareng judul-judul sajak ieu kaasupna kana buku kumpulan sajak Pami Jante Arkidam dikarangna ku Bapak Aji Prosidi tahun 1867. Janten nupang darsanya eta Bapak Aji Prosidi. B. Soal nomor 5 di dia aya ngadugikeun pengertian sebenarnya pembahasan ngeunaan unsur intrinsik di dia aya padeukeutna sora dina tungtung kecap kalimah atawa pada biasana mibanda pola a b b atawa a b ieu disebut ieu mah panggampilna gitu. Aya gaya basa mah mungkin tipografi oge lebih kabentuk. Tah jawaban C nyaeta purwakanti atawa rima sareng nu kaopat atawa D diksi kan kecap teh kata. Nah, jadi mana jawaban nu pangleresna dares pisan jawaban nu pangleresna nyaeta aya C nyaeta purwakanti atawa rima teh kumargi naon nyaeta purwakanti teh padeukeutna sora dina tungtung kecap biasana aya di ujung kalimah dina unggal padalisana misalna aya a atawa misalkan huruf vokalna i atawa bisa oge variatif nyaeta a i nah eta asupna kana purwakanti atawa rima. Salajengna urang ngabahas soal nomor kagenep patarosanana nyaeta ieu dihandap anu kaasup kalimah anu ngandung harti konotatif eta tos dicoret teuna janten patarosana anu kaasup yang termasuk kalimah yang mengandung harti konotatif nyaeta naon urang kedah hafal heula naon harti konotatif sakumaha antos didugikeun ku Bapa. Harti konotatif nyaeta harti injeman arti yang tidak sebenarnya gitu jadi tidak nyata gitu maksud tidak nyata itu tidak sesuai tidak sama dengan arti sebenarnya gitu makanya disebut harti konotatif atau harti injeman. Pilihanna nyata nu kahiji aya tadi balik di sakola Nanang nincak tai ucing bisa wae kan si Nanang nincak tai ucing. Nu kadua nu B Neng Rani ngalah jambu di buruan imahna nya lamun nya Neng Rani ngalah jambu emang kunaon gitu berarti ya bener gitu. Nu C Mang Ahmad keur diantara di hareupeun murid kelas 7 bener kan jadi eta mah kejadian-kejadian anu memang nya lamun nya kejadian kunaon gitu. Tah di dieu aya jawaban nomor D Mang Mus lamun aya kasedih ulah jero teuing bisi mata kering harti konotatifna aya dina kecap jero teuing jadi lamun aya kasedih teh ulah jero teuing gitu jangan mendalami terus gitu. Nah jadi jawaban anu pangleresna nyaeta D Mangmus lamun aya kasedih ulah jero teuing bisi mata kering. Salajengna soal nomor 7 pangarang sajak anu judulna di tajuk pagunungan tayu kantos dibacakeun ku Bapak di payun di kelas di tajuk pagunungan ieu karangan saha tangtosna ieu pami hidup ngupingkeun Bapak atau merhatoskeun Bapak di kelas tiasa ngawaler kalayan gampil nyaeta jawabanna Bapak Yus Lusiana jadi jawabanna A.
Salajengna ieu aya hiji sajak anu judulna tukeran ieu sajak karya Yus Rusyana kanggo soal nomor 8 dugi ka 11. Nomor 8 ditarosna nyaritakeun naon eusi sajak di luhur. Saupama urang maca ti awal dugi ka akhir, jawaban nu pangleresna nyaeta lemah cai. Nyaah ka lemah cai. Dina maksud tukeran ieu sajak kumargi aya silihna janten nyaah ka lemah cai jawaban anu pangleresna. Jadi kanggo nomor 8 nyaritakeun naon ieu sajak tukeran ieu sajak teh nyaeta nyaah ka lemah cai. Dilajengkeun kana soal nomor 8 maksud tina bait kaopat nyaeta naon? Pami bait kaopat teh nyaeta bait anu terakhir. Tukeran ieu sajak ku bebetian tina kalbu anu ridho keur nyebor anu balangsak lamun teu kitu sasaat. Salesna ieu aya kecap anu nembongkeun hartina naon. Jadi aya ku bebetian tina kalbu anu ridho. Jadi mangga ini tukarkan ini sajak dengan kalbu anu ridho keur nyebor anu balangsak. Nah, maksudna nyaeta urang kudu masrahkeun sagala kaayaan urang ka Gusti Allah gitu, sarta ngadua. Jadi jawaban anu pangleresna kanggo bait kaopat ieu maksudna urang kedah ngadua. Lamun nu A kudu inget ka barudak anu hirupna balangsak, ieu mah lebetna kana bait kahiji. Kudu resep sedekah ka sasama gitu. Tah ieu asupna kana bait kadua. Ulah cicing wae ka aparat anu teu tanggung jawab, ieu asupna kana bait katilu. Tah anu D ieu lebetna kana bait kaopat urang kedah ngadua. Salajengna soal nomor 10, kumaha rasa anu timbul dina sajak tukeran ieu sajak? Kumargi ieu mah tadi aya silih teh ya. Urang kudu inget teh ya, urang kudu sedekah teh ya, urang kudu ngadua teh ya. Maka anu jawaban pangleresna nyaeta B. Watir pikahawatireun ka barudak anu teu kenging ieu, barudak anu kurang, barudak anu sare tidur di jalanan, eta kan pikahawatireun. Lamun ampek moal mungkin sumanget oge henteu bungah nya piraku urang kedah bungah kana kondisi kawas kitu. Tah sareng nu nomor 11 naon amanat anu doyu jeung sajak di luhur? Ieu jawabana C. Jalma teh kudu silih tulungan ulah mentingkeun kauntungan diri sorangan komo bari ngarugikeun batur. Aya di poin ka mana? Aya di poin bait katilu. Nyaeta tukeran ieu sajak ku sababaraha siki pelor heuk tembakeun kana genggorong koruptor manipulator sinanya kalojer. Artina naon? Urang kedah perhatuskeun rakyat dihandap gitu. Nomor 12 dugi ka 14 judul sajaknya di Tajuk Pagunungan. Ieu dikarang ku saha? Karang ku Bapak Yus Rusyana nya. Nomor 12, kumaha suasana anu kagambar dina pikiran hidup sabada maca sajak di Tajuk Pagunungan. Ieu jawaban anu pangleresna nyaeta A. Ting trim kana hate. Kumargi naon? Nya kumargi ieu ngajelaskeun suasana anu aya di Tajuk Pagunungan. Nya aya cai teh aya tutuwuhan teh aya naon sato teh Nomor 13 dina sajak di luhur disebut tutuwuhan anu ngaranna eceng. Naon anu dimaksud eceng teh? Katiten ku gambar sapertos dihandap ieu. Jadi jawabanna eceng teh gambarna kawas kieu. Tah pami anu kaluhur mah eta jiga melati nya. Terus nu dihandapna deui aya wawalinian, nu dihandapna deui aya awi. Soal nomor 14. Dina eta sajak aya istilah tikukur ngadidis dina suhunan. Ngadidis hartina
ieu asupna kana gaya basa ya. Ngadidis teh ieu saupama urang tos ibak mandi gitu. Jadi tikukur berarti tikukur teh manuk berarti tikukur tos disiram tos disemprot ku urang gitu. Tikukur ngadidis dina suhunan hartina ngadidis teh memeres bulu saenggeus mandi. Jadi jawaban panglaresna nyaeta B. Soal nomor 15 nyaeta soal pamungkas dina pilihan ganda. Patarosanana nyaeta dihandap ieu anu kaasup judul kumpulan sajak. Kumpulan kedah di garisan kumpulan. Jawaban nu B aya jante arkidam aya tukeran ieu sajak di tajuk pagunungan. Pami tukeran ieu sajak mah judul sajak di tajuk pagunungan judul sajak artinya ieu salah. Bagian C aya judul doa ieu oge lepat asupna kana judul sajak. Bagian D aya handapeun langit kota ieu oge lebetak kana judul sajak. Janten jawaban anu pangleresna nyaeta A. Ombak laut kidul lalaki di Tegalpati sareng jante arkidam ieu kaasup kana judul kumpulan sajak. Saatos pilihan ganda aya tarucing cakra. Tarucing cakra ieu hidup kedah tiasa ngawaleur patarosanana kalayan jiga tebak-tebakan. Aya tabelna sapertos kieu aya patarosanana ge aya nu kahandap oge aya nu kagigir. Nu kahandap patarosan nomor kahiji aya unsur intrinsik aya oge unsur ekstrinsik. Jadi jawaban anu panglersa ekstrinsik tadi tos didugikeun oge tos dijenterekeun oge ku Bapa di kelas. Nomor 2 berarti kahandap waas bunga sumanget ambek eta oge kaasup kana naon kaasup kana rasa aya dina pilihan ganda oge. Janten saupama hidup maca kalayan fokus tadi taliti dina soal pilihan ganda di soal tarucing cakra bakal gampil pisan ngajawabna. Tah tina nomor 2 tos rengse ayeuna soal ka-5 anu kahandap. Pikiran pangarang atawa gurat badag tina eusi sajak disebut naon? Pikiran pangarang. Nah, ieu asupna kana unsur batin sajak. Ide pikiran teh asupna kana pikiran artina ieu lebetna sami wae sareng istilah tema. Jadi jawaban anu pangleresna tema. Soal nomor kagenep pilihan kecap disebut diksi. Nah, tadi kan kecap teh diksi teh kecap teh bahasa Indonesia nah kata gitu. Jadi ulah bingung gitu lamun aya patarosan kawas kieu deui. Ayeuna soal anu kagigir hartina dina tarucing cakra hidup kedah milih jawaban anu tiasa nyambung antara soal handap kagigir gitu. Jadi tiasa disambungkeun. Kagigir pangarang sajak tukeran ieu sajak saha Bapak Yusrus Yan tos pahing cekap. Nokat 4 istilah sejen tina rima atawa irama ya aya dina soal nomor sabaraha tadi teh. Dina soal nomor 5 aya rima atawa no Purwakanti. Jadi jawabanna Purwakanti. Soal nomor ke-7 aya wangun ugeran anu ngebrekeun pangalaman batin pangarangna. Wangun ugeran anu ngebrekeun pangalaman batin pangarangna ieu disebut naon? Kumargi ieu ngajawab materina ngeunaan sajak nya berarti ieu jawabanna sajak. Soal nomor 8 harti injeman atawa anu teu langsung teh disebut naon? Nyaeta harti konotatif. Jadi jawabanna konotatif. Soal atawa bagian katilu nyaeta urayan. Pananya tiasa hidup tiasa ngawaler pananya patarosan aya dina urayan ieu. Soal nomor kahiji pek jentrekeun unsur-unsur intrinsik sajak. Boh unsur batin, boh unsur fisik. Seseueurna urang ngawaler ngan saukur disebutkeun hungkul.
ya aya unsur batin naon tema gaya terus maksud atau amanat eta kana semua karena batin ngan saukur disebutkan kitu hungkul padahal Bapak hoyongna dijentrekeun teh dijelaskan maksud teh naon pikiran teh naon kita oge dina unsur fisik ieu aya dina buku paket halaman sabaraha halaman 70 atau kaca 70 pami teu aya buku paket aya di PDF anu tos ku Bapak dibagikeun di grup. Soal nomor kedua, tuliskeun 5 judul buku kumpulan sajak. Ditarosta buku kumpulan sajak sanes judul sajak. Artina hidup kedah ngapalkeun imah kedah maca. Biasa nu ieu aya lalaki di Tegal Pati, aya Jante Arkidam, aya Ombak Laut Kidul, aya dayeuh mata poe, aya oge Kidang Kawisaya jeung sanes kantena. Salian ti nyebatkeun judul kumpulan sajak oge kedah nyebatkeun saha pangarangna katut paunna. Tah, soal nomor katilu di piwarang ngadamel sajak temana bebas kalayan tabel kawas kieu. Aya temana, aya amanatna, aya judul sajakna naon, kecap pokok atau kata kuncina kawas kumaha, diksina bade naon, purwakantina bade kumaha, misalna bade AA, AB, AB, ABCD gitu. Eta telangkung hidup anu ngandugikeun atau anu ngajieun eta sajak. Jumlah padana bade sabaraha pada, arek sabaraha kunduk. Bade hiji, 2, 3, 4 samampuna hidup. Panutup sajakna kawas kumaha nya kantun mindahkeun gitu. Sajak panutupna ditulis dirinya di teras diserat sajakna luyu sareng katangtuan anu di luhur berarti temana kedah saluyu, amanatna kedah aya, judul sajakna kedah sami sareng nu dihandap sareng nu di luhur, kecap pokona kedah aya, diksina oge kedah aya, purwakantina oge kedah jelas a iu eona gitu. Teras jumlah padana oge kedah sami gitu jumlah padana. Tah kitu barudak pembahasan perkawis ulangan harian ngeunaan sajak. Catatan ti Bapak nyaeta diajar sing leres baca deui materina insyaallah soal anu tos didugikeun tos dibahas ieu pami hidup maham kalayan leres-leres insyaallah tiasa ngajawab kalayan leres mungkin nalika asesmen tengah semester atau sumatip tengah semester teh ya. Kitu panginten tong hilap diajar di bahasa Sundana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.